Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana ye. Nah, kumaha dararamang mudah-mudahannya orang sadayana salawasna aya dina kawilujengan disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala turut dibarokahkeun dina milik rezekina. Amin. Enggak ulah nyang kolong teh kana waktos gitu nya. Enggak kasadayana cara ketan dongeng tilu Jawara bagian ke-20. Sora jangkrik jeung cari cangkas di tengah leuweung sisi gunung waktu harita geus kadenge we mapaesan alam dina mangsa harita. Wanci enggeus ganti mangsa enggeus beda. Kamari ayeuna tadi sore maju ka peuting. Nya kitu deui kaayaan di wewengkon Pasir Hideung cenah teh di Padepokan Waringin Asih teh. Jalma-jalma anu sakitu lobana teh ayeuna mah geus robah jadi jalma-jalma sakumaha ilaharna sabab kamari mah cenah tadi mah cenah aya dina kungkungan atawa ilmu teh nanahawan ilmu nama anu ngajadikeun maranehanana teh ingat kana pipikiran. Rata-rata kabeh jalma ngerasa sadar kana kaayaan tapi teu buguh kana naon anu dilakonan. Jadi hiji jeung hiji na jalma-jalma teh pada wau pada osok dempo tapi teu puguh teu nyaho saha ari ngaranna kumaha kaayaan nu sabenerna. Nya kitu deui anu diomongkeun ku si Bolen ka si Jaluk. Umumna sakabehna jalma di tempat eta ngomongkeun nyieun pamandegan anu hampir sarua yen maranehanana teh ngarasa teu sadar geus aya di tempat eta. Samang-samang saku si Jaluk ditanya asal padumukan jeung saha ngaran. Tangtu wae ieu jalma-jalma teh ngajawab kalawan jujur jeung kalawan pinuh kasadaran. Aya anu di lemur deket sabuderning eta wewengkon, aya oge anu ngakukeun jauh ti eta wewengkon. Malah mah aya nu ngaku ti daerah kota sagala rupa. Datang ka dinya eukeur cenah arek silaturahmi ka dulurna. Pas di leuweung manehanana aya nu megat tuluy nyaho-nyaho. Nu sadar ayeuna mah waktu harita. Tuluy deui aya nu ngaku manehanana datang ka dinya eukeur mangsa leutik keneh tapi ayeuna manehna geus mangsa rumaja atawa geus dewasa sagala rupa meureun leuwih ti 5 tauna. Malahan mah lamun diukur-ukur mah aya ti ka 10 tauna. Si Jaluk ngadenge carita-carita samodel kitu manehna ngerasa heran. Nah bisa jelema kawisaya atawa kapangaruhan ilmu kasadaran manehana ku hiji ilmu anu tika mulan main malahan mah tika tahun-tahunan samodel kitu. Kaheran eta teh tangtu wae musik leujeng ngagoda kana pipikiran si Jaluk. Cang ulang tunda sakedeung kaayaan di wewengkon Waringin Asih teh Padepokan Waringin Asih. Urang caritakeun kaayaan Ki Kala Hideung anu kabur ningalkeun pagurona. Kumaha ieu kaayaan sabenerna? Manganya urang paju wae ieu cariosna. Eyang Kala Hideung kitu ieu si Baplang nyebutna. Samang-samangsa si Jaluk eukeur tarung teh ngaladenan tilu baturna nyaeta si Keling, si Janan, katut deui si Kalong. Ieu ngaralas we kalawan teu bebe jaheula bari rada noel kasih Baplang. Eyang Kala Hideung teh menta atawa ngajakan nyingkahan di eta Pakalangan.
Sanggeus rada anggang tuluy ieu eyang kalah hideung nyarita. Japlang, ieu jalma lain jalma sabanea. Dina waktu ieu aing moal buaka bisa ngaladenan manehanana sabab aduh waktu ieu lain wanci anu mustari pikeun kaula tarung komo teh kameunang ngalawan manehanana. Jaba karasa ku sia oge meureun ku ilaing kumaha rohaka ieu tenagana jalma teh sanajan nyangosorangan manehanana teh dina kaayaan keur dibeungkeut eta leungeunna kitu lain. Si Japlang tuluy ngawalor, Oh nya yang kumaha tuh non anu arek dilakukan kurang, tapi kapan eta jalma-jalma anu di dinya mah jalma-jalma anu nya oge jalma anu dipaksa dititah cing di dieu jang ngalayanan urang sadarea, tapi masih kena loba murid-murid guru anu dipisahkan kapan di deket gua dibelah dituduh gitu lain. Wah ku aing geus dipikirkeun sagala rupana. Kula hayang nyaho kana kesanyana kaayaan eta budak teu jauh dina panyangka. Iya budak ngora teh bener pisan jawara ngora. Murid anu cenah cupulungna tadi disebutkeun oge ti kawauhan kaula mangsa baheula. Oh gitu eyang tadi disebutkan mah cenah teh kiwalang kitu saha eta kiwalang teh. Wah ku aing ke dicaritakeun lamun geus rina ayeuna urang ngajauhan heula di tempat jeung nepungan jalma-jalma anak buah jeung murid nu sejen kumaha panuju anjeun. Oh nya kumaha salira we yang anu atuh urang lumpat nu gancang. Oh kiwalang sakila tuluy manehna mangperang lumpat dina gerakan anu sakitu gancangna. Nya oge aki-aki manehna mampu ngaluarkeun kakuatan anu sakitu rohakana. Si Japlang anu kaasup murid petingan atawa murid pilihan manehna ampir-ampir we kaget kana ningali gerakan cepetna gerakan ti guruna eta. Tapi da manehna oge lain jalma atawa murid anu atah-atah. Nya oge disebut murid pilihan tangtu wae manehna boga kamampuhan anu saluyu jeung eta pangkat atawa sesebutan. Manehna oge mampu bisa ngayonan kana kamampuhan guruna dina ulin lumpat mah. Sakira-kira waktu dilana sapanyepahan tangtu wae sanajan ngan ukur sakedeung tapi jarak anu sakitu jauhna kalayan lumpat anu sakitu gancangna. Jauhna tempat geus kasorangku eta dua jalma di deket basisir laut kidul lebahan leuweung Ipis. Aya di dinya hiji gawir anu rungkawing palebah hanapna katingali aya guha liang guha anu katingali di jerona jiga aya nyayan cahaya tina dudulkan kadinya eyang kalah hideung jeung si Japlang muru tempat eta. Sanggeus duanana nepi ka eta babangkon satuluyna aya sababaraha urang jalma anu teu kurang ti 10 atawa meureun aya welasna nyarampeurkeun ka eyang kalah hideung. Salah sahiji di antarana tuluy nyarita ieu jalma teh rada ngora gandang cangkungna basajan awakna sesege sembada. Eyang kumaha teu aya nanaon ka eyang? Wah teu aya. Wah warna naon geni aing moal mungkin aya kejadian anu di kahariwangkeun aing oge boga hitung-hitungan boga perhitungan kumaha anu kudu dilakonan. Satuluyna ieu anu budak ngora teh ngomong deui. Saterasna ayeuna kedah kumaha eyang? Wah sekalian nyoba ilmu sekalian nyoba oge kamampuan itu budak anu disebut cenah ngaranna si Jalwa. Kumaneh geni deketan eta wewengkon waringin Asia
salamatkeun deui batur urang anu opatan kemaya anu sajan mah tuluy wae sakumaha kumanehnya dikanyahokeun aya sababaraha jalma-jalma urang anu anyamur di eta tempat niro-niron jalma anu kawisaya atawa jalma anu kapaksa jadi bisa mantuan kanjungan mah kumaha ngarti ya sumuhun guru kaula abdi ngartos pisan guru lamun geus kitu bawa batur urang eta lamun salamet bisa salamet bawa kalayuh lamun teu bisa disalametkeun atawa ti kahianat pateni we sakumaha biasa ngarti anjeun geni mangga guru kuring ngartos pisan atuh jong geura ini teh jong gelar lumaku laksanakeun sakabeh pamenta kieu pamenta ejang mangga sakedeung wae eta pamuda anu sakitu rancing geus teh tuluy ngagunakeun jurus anu teu jauh beda cara saperti eyang kalah hideung maena lumpat dina gerakan anu sakitu cepetna jeung gancangna satuluyna eyang kalah hideung nyarita deui ayeuna ranjuan gini kaitu kadayo anu ditangtukeun tong abring-abringan jeung kudu bisa nyamuni kae lamun geus kaula aya di tempat anu geus pernah dibadabiakeun nyalampurkeun ayeuna mah nyalamur we jadi jelema biasa kumaha ranjeng ngalarti satuluyna ulah sar ieu jalma teh maranehanana kalaluar ti eta gua tuluy jang-jeleng we lalumpatan nyebar teuing arina teuing kamarana ninggalkeun kiwa tinggalkeun eyang kalah hideung jeung si Japlang di hareupeun guha teh hayu Japlang tuturkeun eyang aya hiji urusan anu hayang aduh batuk kenyan teu naon atuh eyang ari batuk kenyan mah batukeun we dengekeun ya aya urusan anu hayang direngsekeun jeung hayang nyaho jujutanana kumaha lain ngarti bade ka mana atuh eyang teh tuturkeun we hayu ayeuna urang lumampah tapi radarina sok tuturkeun we arek dibarengan we ku anjeun sabodo wae mangga eyang sanggeus kitu mah eyang kalah hideung teh lempang rada salse ningalkeun eta sungut guha di baturan ku si kalong lempang we sakumaha ilaharna jalma teu lumpat model jalma anu disebut si geni jeung murid-muridna anu sejantan ningalkeun eta guha sora jangkrik di eta wewengkon nyimutan kana jempringna di eta tempat malahan mah masih keneh kadenge peletekna sora seuneu dina durukan anu teu dipareuman acan nah teuing naon maksudna eta sungut guha jeung eta wewengkon di guha teh ditinggalkeun we kitu wae jiga nu teu boga dosa padahal mah kumaha lamun jadi kalau kahuruan atawa ngahuru kana tatangkalan di eta tempat meureun mantakan kitu oge teuing ngahaja teuing nanahaun nu jelas di eta guha wewengkon basisir laut kidul teh geus jalma deui ayeuna urang tuturkeun kaayaan si geni anu kaasup murid petingan atawa kapercayaanana eyang kalah hideung teh si kala gedi katelahna kala geni ngaranna eta pamuda teh teu jauh umurna ti si Jalu budak ngorak anu masih keneh sesengklar dadagler jangkung badag awak sampe rupa hade sanajan gandang tur dina umur anu masih keneh ngorak manehna geus ngancing kana ilmu-ilmu ti ki kala hideung eyang kala hideung teh anu sakitu luhurna malahan mah pikiran eyang kalah hideung mah manehanana teh yakin lamun ieu si kala geni bisa ngayonan kana kamampuhanana si Jalu eyang kalah hideung manehna boga rancang yen ieu si Jalu teh cenah
Tangtu wae boga kamampuhan anu sakitu luhurna. Tika bisa manehanana nepi ka tempat eta kalawan teu bisa kanyahuan kudu sejen. Tangtu wae komo kumanehanana geus ka irong. Sabab menang beja ti telik sandina yen ieu si Jalu teh mampu kaluar ti wewengkon alas wanci teh kur 2 atawa 3 kali mapai kalawan salamat kaluar ti eta alas wanci. Kue sakitu oge eyang ngalah hideung geus boga hitung-hitungan yen ieu budak teh lain budak samanea. Komo geus menang beja ti si Kalong mah yen ieu si Jalu teh pernah cenah reurejengan jeung 2 jalma nu sejena. Sakumaha beja ti si Kalong teh ieu si Jalu teh asalna atawa lemurna teh di daerah pasawahan. Malahan mah cenah si Jalu mah cicingna teh pernah di lemur singkur teh ngadaenge eta ngaran 2 lemur. Tangtu wae rada aneh pikeun eyang kala hideung mah, tapi manehna teu pati heran sabab manehna ge pernah beunang beja yang di eta 2 tempat teh lemur singkur jeung lemur pasawahan teh aya 2 jawara anu hebat. Matakan teh heran manehanana lamun sadar kana kaayaan ieu si Jalu teh boga kamampuhan anu sakitu luhurna. Sanjana manehna bakal mampu cenah ngayonan ieu si Jalu teh sabab kasaktianna oge moal kurang-kurang, tapi dina kaayaan manehanana awak anu sakitu kolotna. Tangtu wae manehanana bakal eleh dina tanaga jeung dina kakasitan. Tah jang ngayonanana teh manehna mercayakeun ka murid anu kumanehanana dianggap punjolna nyaeta si Kala Geni teh. Kocapkeun si Kala Geni. Sababaraha waktu kaliwat manehna lumpat tuluy manehanana nyengcel ewe dina hiji tangkal ditenan di wewengkon waringin asih. Katingali imah-imahna sabareh mah teu diareusian, tapi ngarumpul we di wewangunan anu belah tengah. Malahan mah rikigna jalma-jalma anu keur beberes bulak-balik asup keluar ti hiji rohangan ti hiji wangunan kawangunan anu sejena ditalingakeun we ku ieu si Kala Geni teh. Si Kala Geni satuluyna nangtukeun di mana aya anak cenah babaturan teh. Sanajan manehanana geus nyangka kana hiji tempat anu dicuriga tempat diteunna si Kalong, si Danu Keling katut deui Mang Janan. Ki Janan anu disebut punggawa kadipaten teh manehanana satuluyna nyingker ka hiji wawangunan tuluy manehna niron-niron we jalma anu jiga jalma anu geus beres katenung teh nyaruaan jeung jalma-jalma anu sejena. Da pasti cenah jalma anu teu sadar mah asalna moal pati wawuheun jeung manehanana. Sakumaha anu geus diraranjang samemehna aya sababaraha jalma anu dititah nyamur ngilu cenah ngahijian api-api jadi jalma anu diculik atawa diwisaya. Tangtu wae kaayaan si Danu Keling jeung kaayaan Ki Janan ditempatkeun atawa dikurung di beungeut teh kanyahoan ku si Kala Geni. Kabatur-baturna anu katingali karak mangihan duaan satuluyna si Kala Geni nyarita. Lamun kitu mah ayeuna aranjeun baturan jeung kuring urang niro-niron we jalma anu sarua jeung di dieu jeung aku we urang salemur. Tapi engke lamun geus tengah peuting urang nyalametkeun batur-batur urang nu tiluan eta. Kumaha anjeun ngarti? Tang ngarti ya. Sabab ieu pisan anu samemeh dirancangkeun teh. Ari kitu mah ayo kitu cenah ceuk eta tiluan jalma teh. Satuluyna mah maranehanana ngalakukeun laku lampah sakumaha ilaharna jalma nu aya di dinya. Dina kaayaan peutingna wanci samang-samangsa kira-kira tengah peuting. Baturna si Kala Geni teh tuluy ngahuruk hiji wangunan tika kaduruk kahuruan
tang tuai jalma-jalma di tempat eta ribuh baca pakewu rek usahakeun cenah mareuman eta wangunan supaya enten tuluy kaduruk sabab di tempat eta wangunan hiji jeung wangunan nu sajeuna teh kaasup rada rekep oge bisik ngarembet cenah nganduruk wangunan anu sejenna. Tangtu wae kaayaan di tempat eta jadi ribuh jalma-jalma rubat ribut kuda gede ka itu jeung ka dieu neangan cenah alat jeung bahan jang mareuman eta seudeuh. Kaayaan saperti kitu tangtu wae ngajadikeun bungah pikeun si kala geni mah sabab rarancang manehna ampir-ampir wae kana hasilna. Sanggeus kitu katingali si Jalu keluar tina wangunan anu di tempatan oge pikeun mungket atawa nawan babaturan nana tea nyaeta kijanan sabatur-batur. Samang-samang sakatingali si Jalu keluar pertuan oge ka jalma anu keur mareuman wangunan anu kaduruk tea. Si kala geni jeung hiji baturna nu sajar tuluy nyelesep asup ka eta rohangan. Di eta rohangan katingali aya dua jalma anu pas ningali ka si kala geni teh maranehanana kalajiga anu nyarengeh. Satuluyna dua jalma ieu teh tuluy muka kana talina anu ngabandang atawa anu nalian ka si kalong sabatur-batur. Kabeneran Kang, waktuna kuring jaga. Jadi lancar pisan ya. Ayo urang init. Kumaha kalong mana teu kuatan lamun. Euceuk eta anu ngajaga bari muka talina teh bari ngawangkong jeung nanya ka si kalong. Wah, dipikir-pikir anjeun bisa oge nyandewara jeung pura-pura teh euy jika jalma anu bener we linglung jeung arek mantuan tah ka si Jalu. Tapi ulah beceun teuing waktu ayo urang ini ti dieu sabab eta budak teh bener-bener lain budak samania kasaksian jeung karasa ku kaulah kumaha aneh oge meureun nyaraho katingali tah. Dina keur kaayaan kitu satuluyna si Jalu nyamperkeun ka eta tempat tapi keur mangsa-mangsa manehna aya di buruan keneh satuluyna manehna ngomong ka anu di jero. Si Jalu nyarita saha anjeun eta babandang atawa tawanan aek dikapanakeun ceuk kaula ge talian eta teh bahaya nyaho. Kitu cenah omongan-omongan si Jalu teh. Si kala geni anu ngadenge pangheulan kana eta duku gerwat teh tuluy manehna ngalieuk sanggeus puguh eta teh katingali si Jalu satuluyna heak teh. Saya wae ieu si kala gede teh langsung nyerang ka si Jalu ngagunakeun tajongan anu ngajual nu luhur muru-muru kana sirahna si Jalu. Mireungah kana serangan anu saperti kitu tangtu wae si Jalu teu cileureun manehna tuluy ngagiwar jeung ngagilek ngahindarkeun tina serangan-seranganna ti si kala geni. Dina samang-samangsa keur ngayonan si kala geni samodel kitu si Jalu ngareret ningali si kalong jeung pada batur-baturna satuluyna geus bebas jeung karalasing we lalu lompatan ningalkeun eta tempat. Kalakah kalalabur kitu cenah gerendengna si Jalu teh. Ngadenge omong-omongan si Jalu samodel kitu satuluna si kala gede oge ngilu ngomong keun ngembae eta batur kuring dihaja cenah kabur lamun anjeun penasaran sok ayo non kuring ya hiat. Satuluyna tonyokan jeung tajongan pilih genti katuhu jeung kenca ngarah-ngarah ka si Jalu anu matak mateni ka manehanana. Si Jalu rada teu nyangka oge narima serangan anu samodel kitu malahan teu lila ti dija. Satuluyna si kala geni narogas kana dua bedogna dicekal ku leungeun katuhu jeung leungeun kenca teu lila ti dinya terus siuk-kiuk wae manehna nyerang deui ka si Jalu. Dina pikirna si Jalu keur lengor wae ieu lawan manehanna teh sakitu kesitna jeung ngabahayakeunna dina gerak-gerakanna teh komo ieu mah keur mawa pakarang. Teu lila ti dinya rob wae loba jalma-jalma anu ngagibung nempo kana eta tarungna si Jalu jeung si kala geni. Si kala geni anu memang oge niatna lain ukur lain arek nanasa atawa ngalaedenan si Jalu. Tapi manehna arek mere waktu cenah ka si kalong jeung batur-baturna jeung batur-baturna nu sejen oge supaya bisa nyingkahan di eta tempat jeung bisa kabur. Satuluna ieu si kala geni nyarita.
Jalu pikir-pikir ngaragokan di jalma-jalma teh lamun anjeun penasaran udah ge kaula heat keur kitu teh perembang we. Si kalageun dia teh lumpat kalumpat lampet tapi tina gerakan anu sakitu cepetna malena ngarah-ngarah kana tatangkalan jeung leuweung anu kabelah kaler. Sabab katingali meureun geus dirancang babaturan mah lumpat teh kabelah kidul jeung kabelah kulon malahan mah aya oge anu kabelah wetan bener-bener sumebar moal nyangka we si Jalu mah yen eta kalakuan teh geus dirarancang. Si Jalu tangtu wae manehanana ngudag dina gerakan anu teh eleh cepetna. Malahan mah sababaraha waktu mah udag-udagna si Jalu ieu jeung si kalageun teh jiga anu saimbang. Tapi di hiji tempat ieu si kalageun teh asup ka hiji sumur galian asup we ngumbuy teuing kumaha carana mah. Rekan mana kalau asupan jero sumur ieu sumur tima aduh buah-buah aya jalan Rusia ieu mal leleh gereng kaula arek nu asup gitu cenah pikir si Jalu teh. Coal manehna tuluy asup ka eta sumur samang-samangsa aja di jero dasar eta sumur langsung cibreg wae awakna pinuh ku cai. Tidinya mana cupa-capa neangan liang mana cenah tempatna sabab dina saat di eta sumur jeung dasarna teu aya anu tadi katempo mah lumpatna si kalageun teh. Tapi si Jalu karak sadar di eta tempat teh aya liang-liang anu sejen tempat panglumpatan teu kurang aya 3 liangna. Malahan mah di jero dasar oge aya 2 liang anu sejen anu kakeueum ku cai. Tuluy ku si Jalu ditelek-telek 3 liang anu ti luhur sugane aya tapak waleh teu aya tapak. Dicapa-capa anu hanap oge teu aya tapak. Di antara liang-liang eta teh tangtu wae bakal digunakeun ku eta jalma anu manehanana ieu si Jalu teh teu acan nyaho kumaha eta saha-sahana eta jalma teh. Pikirna si Jalu carita, aduh ieu jalma teh teu sangka bangunna mah asak pisan dina mikirna jeung ngalawanan kuring tika saperti kieu. Teu nyangka loba jalan Rusia ting nyaho ieu aya 5 liang ting ka mana ujung teh tungtungna ieu ujung-ujungna power we nu saja-sajana mengabahayakeun. Aduh ningali kana kieu mah hese kana digudagna kitu cenah pikirna si Jalu teh. Nyerah kana kaayaan si Jalu satuluyna celeng deui we hanyat ti eta sumur timah teh tuluy naik kaluar ti eta sumur samang-samang samanena geus kaluar deui katingali loba jalma-jalma geus datang ka eta tempat. Malahan mah si Bolet tuluy nyarita, Kang Jalu katingali ku goreng jalma teh asup ka jero sumur aya jalma di dinya jeung deui make kaluar deui tapi eta kumaha eta teh eta di jero sumur teh aya jalan Rusia anu hese kuring milihanana jeung power ngabahayakeun deui. Bangun nama lapur ya moal ka udag moal ka tewak manehna geus nyieun rarancang anu asak anu teu kapikir ku kuring oge. Waduh hebat oge atuh nyari kitu mah bener boleh. Satuluyna bade kumaha atuh Ujang ayeuna ningali kada kieu mah bangun nama lapur tapi kumaha anu tadi disalametkeun ka parangikeun teu. Aduh lapur Ujang aya jalma anu ngudag oge kalaka dicabok tuluy mubuy malahan mah tika kapiuhan sagala rupa. Waduh bahaya oge atuh kitu mah. Hayu atuh urang balik deui mah ka lembur sugan we nu sajana tarayangan deui bisi aya nu cilaka tah popokonna mah. Nya Ujang ayo boleh nya mangga satuluyna jalma-jalma anu aya di dieu teh nuturkeun ka hiji bapa-bapa nu tadi si Jalu si Bolet jeung sakabehna asup deui ka jero lembur. Samang-samang maranehanana geus nepi ka jero lembur wangunan atawa imah anu tadi duduruk teh ayeuna mah geus pareum tinggal haseupna we anu semu ipis. Ayeuna mah nyesakeun ruhak jeung haseup anu mapaesan jadikeun yen eta imah teh geus diduruk. Coba Bapak darencangan nu sanes tingali
nah salamet atawa aya nu tatu atawa kurang teu. Kieu Jang, ku amau atos di talingakeun sadayana kabehna teh tadi mah aya 24 da mun teu lepat mah, tapi 4 orang jalma teu aya kaasup tawanan urang tiluan tah, jadi 7-an ditambah meureun tadi budak ngora teh poho saha ngaranna nya teu nyaho ngan bangun kesit kitu ning anu diudag ku Ujang teh berarti 8 urang anu eueuh meureun duka sabaraha deui tah jalmana ngan ari batur-batur urang mah nu eueuh teh aya opatan tah Kang. Lamun kitu mah bangunna anu opatan eta teh masih keneh balad-baladna ngan nyamur beureun di antara urang-urang sadaya di dieu. Teu sangka lamun kitu mah maranehanana teh bener-bener lalicik. Bisaan-bisaan nyina rancang anu sakieu. Asapna Ujang teu kapikir ku kaula. Tapi Ujang, kumaha lamun anu opatan teh lain balad-baladna, tapi jalma secara urang we kieu, tapi dipateni atawa kumaha? Kumaha tah Jang lamun kitu Jang? Upami kitu supaya urang teu beak penasaran, urang jidar we disabeuneureun di ieu tempat. Tapi ulah tika saurang atawa 2 urang mun bisa mah opatan atawa 5-an. Mun aya naon bisa silih tulungan jeung silih bejaan. Sok atuh hayo, aya nama urang sumebar urang dayangan babaturan urang nu opatan eta kebay anu tiluan mah bangunna mah geus puguh kabur. Tapi kidula yeuh daripada urang neangan anu opatan mah kukuring geus katingali eta nu opatan teh jiga balad-baladna bener Jang eta mah sabab kahiji lumpatna babarengan kaduana deui da anu duaan teh mah tah jiga ieu anu nungguan ngajaga di ruangan tempat tawanan tapi na kalaka juga mantuan. Upami kitu mah bener-bener maranehanana teh balad-baladna keneh ngan nyamur di antara urang sadaya ieu. Lamun kitu kumaha tuh Jang? Waktosna parantos cakap kanggo episode bagian anu ayeuna. Mudah-mudahan ya kahartos ieu carios teh ya sareng jadi hiburan pang babarahmana kapala wargi sadayana. Kumaha lah jangan cariosna manganya di atas wae dina video-video sareng carios ti Kang Dagol salajeng like, komen, sareng subscribe na di atas ku Kang Dagol. Wilujeng patepang deui permios.